bilang sudah. Gak usah marah-marah, sudah saya takut. Ih, beliau ya kamu ya. Takut. Sudah. Hari eta peralatan anak jeung segala rupana geus siap teh yang pengajian teh. Cerita mah geus cenah ayeuna rek dikirim sona teh ayeuna. Banyak kirim son ayeuna wae ke can datang kene wae atuh. Mun di jalan kene kan pirapan geus. Ieu atuh geus pararugu ayeuna mah cenah dikirim eta mah sona ka dieu. Kuduna mah geus datang ai konsumsi mah geus siap kabehnya konsumsina jeung Geus beres sagalana ge geus beres tinggal son ngumpul. Ai dari kemarin Son gak dipasang sama si Charlie. Gimana ini asistenku? Aduh, pusing banget mana ini proyek lagi. Emang ada acara apa Bunda Nyimas? Kan kita mau party, tiap minggu party, sewa sound system buat party. Kita kan orang kaya punya. Kamu mah gak? Iya ya. Aduh, ini apa? Aduh, tarik. Oh iya makasih. Gimana ini? Ya? Itu sound system udah ada di depan belum? Ada. Aduh, kita eta son mah wae ke can datang kuduna mah teh janari dipasang mah teh mi agreng di dieu teh. Orang tanyakeun heula we si eta si Uho da si Uho nu ngaieukeun we. Nu naonna anu ditahna? Heeh, anu ngaieukeun kana ieuna pesan sona. Oh, atuh garuan si Ohna. Buru tanyakeun. Mana Uho teh? Kena. Uho. Hei. Kenaon eta? Kumason geus datang encan. Tadi teh asana mah geus dikirim ka dieu. Gini atuh nepi ka wayak kieu geus jam sabaraha ieu can datang keneh wae. Oh can aya nya. Heeh, susulan atuh. Bisi teh bener ngirimna. Heeh. Susulan wae. Susulan atuh jig pan geus tereh ieu atuh ayeuna urang teh kudu beberes kudu naon. Nya, katuang susulan heula. Jig, tidak gua di dieu. tanya dulu ayo. Males saya itu urus. Aduh. Ini dari kemarin kenapa nggak dipasangin? Cari. Ya. Kenapa yuk orang nggak dipasang-pasangin ini musik jempli wae? Aduh. Gimana yuk orang kerja sama ai? Gak benar sama sekali. Nah, macet. Kita teh capek atuh karek ge baru sampai ke sini masa kamu memiliki kesabaran pisan. Yuk orang gak punya. Cepetan, ai mau dengerin suara musik, ai mau hiburan, ai mau party. Bentar macet. Ini fungsinya apa ini? Di rumah ini? Tampol. Ini besti aku tuh sama geberan aku. Cewek cowok? Hah? Yuk nggak tahu ini pakai daster ya orang punya. Ai orang sewa ini son punya. Kenapa? Yuk dijujuk ke di sana di gang, nggak di sini. Kirain ada acaranya tadi sini, kirain mah. Oh my god. Kan ini udah ada tuh di depan tuh 3 box. Ini sisanya di belakang biar nanti suaranya dug-dugan. Goblok gampangnya. Ayo rugi bandar. Hah? Ini harus gimana ini? Problemnya lah ini. Iya. Lah, Pasti yang sabar. nyalain. Sabar lieur pohon dimasangna ke heula. Aduh. Lupa lagi masangnya, Bos. Sebentar, Bos, macet. Ini ya. Aing nelpon si Henmun. Tapi ini kok seperti ini anak buahnya. Ah, payah kali. Ya, caranya teh jam berapa dimulainya teh? Nanti udah lohor itu. Bentar, macet. Bentar. Ah. Diam. Cuma gitu doang. Diam. Belum. Oh, belum. Duh. Ah. Diam. Ih. Bete dia. Ah. Asik, makin keren. Ih, kali.
Sananya. Oh, benar gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Mang? Ieu teh laras anu teu ngewakeun salon teh ieu teh. Mumun kumaha kitu? Nya abi teh katarosan kan ieu mau dititang ke dieu. Dia kena tok dia. Aduh. Beneran Video we nya. Kumaha tuh? Katanyaan dipakai pengajian tapi salon can datang-datang. Nah, Bener teh ngirimkeun. udah mesti ka ditu kan ku si Charlie. Ela, kusaha? Si Charlie. Si bawa ku si Charlie. Data di Dan di teh. kamar ge geus bareres tinggal we dieu. Si bawaan kamar ge si Charlie. Oh, tapi Kumaha dia kitu? teh ningali teh jiga anu keur diparake pesta di hareup. Pan kemarin ngirimna ceking ka pengajian nu di tukang. Nah, ieu mah nu dihareup katingali teh Cilebo kan ya. Si Rebo bener si Rebo. Jadi Kumaha si Charlie atuh? tanyakeun we ge atuh tanyakeun. Lewat telepon atunya. Ulang ke kata ayeuna dipake pisan ieu teh. Oh, oke orang bejakeun. Kumaha tuh si Charlie teh nya duh. Di kamari geus dipapatahan ka pengajian, kamari langsung diakut harita keneh oge. Kan alamatna bener nya. Bener. Nya mau kitu mah telat kitu mau waka dibere duit ti heulang kewe pas beres. Masih bari duit? Geus. Ah, kacau ieu mah euy. Tuh si Charlie geus dibawa. Kan ajenganna teh datang ieu teh ngejemput heula ieu teh. Ngejemput. Acarana jam 11 Ayeuna jam 1. Kumaha tuh nya? Kalah, urang bejakeun nya. Kerjaan lah buru, lakuan dia. Cai-cai lah tuh Bang nya. Ya sok mana atuh cai lagi Ya, bawah. ini kotor. Kumaha tuh? Mulang we heula atuh ayeuna mah. Tapi geus dibejakeun ka ditu. Wah, masih bejakeun. Mulang we heula eta bisa rek siap-siap mah gitu. Mau gagal gitu. Wah, Heeh atuh gitu mah. nya sok nya. Mun teh disuguh-suguhan aja. Bener-bener. Yo, Assalamualaikum. Salam. Action. Action. Yeah. Hei, Charlie! Ya. Orang kenapa dimain-mainin? Ai lagi joget, ai punya nih. Nah, kamu mah nggak ngerasain, saya teh udah capek kesini dari tadi, nggak disuguhan air, nggak ada air, nggak ada makanan, goblok emang. Ona, emang kau nggak memberi dia kopi? Belum beres. Aduh, asisten payah nih. Yuk orang ambil dulu kopinya. Aduh, pergi sana. Ke dalam. Kopi, Bawa rokok, kopi. aing teh jaga santai kudu udun ngopi wajib. Aduh, yuk orang punya ya. Wow, makin ganahan Charlie. Bentar lagi Charlie, bentar lagi Lohor, kita party yang sesungguhnya. Besti-besti Ai mau datang ke sini, you berikan yang terbaik kepada Ai dan besti-besti Ai. Siapa? Mau itu tuh, mau saya yang minum di tadi joget we, capek deh. Assalamualaikum. Salam. Kumaha aya teu?
aya salon teh harus dikirim tadi teh cenah. Terus dikirim. Terus dikirim cenah di tuna teh geus init ka dieu. Jangan dikirim ka mana atuh cenah? Tapi basa ka dieu teh aya di imah dihareup. Aya nu keur ngamusik, ngaran salonna saha? Si Lebo. Si Lebo anu kamari di titah mah. Gua salah kirim itu kadinya. Ya di mana atuh belah mana? Tadi dinya gerenam dihareup memeh ka dieu geuning aya. Keur jaroge we jelema teh di palake jaroge geus. Salah kirim betul. Teu bae. Dan ini si ditu mah geus tadi teh. Dirudrek. Kirim teh.